Hayu urang jaga ku sarerea ulah di ruksak alamna. Curug Cibulu. Kumaha di dieu kaina aralus. Masalah ketangkalan Bon di dieu geus teu kudu diragukeun. Pokona mah urang mau ngecewakeun. Bisa teu kirim 40 mobil loh, 40 truk. Sakedeung deui anak buah urang tukang nebang pohon ka dieu. Pokona lamun anu ngahalang-halang proyek ieu. Tapi moal Bon, tenang, urang nu tanggung jawab. Kira-kira kayu bisa datang jam baraha? Paling sakedeung deui lah jam 3-an. Lokasi jauh. Deukeut. Mending orang tinggal heula barangna. Geus aya urang tinggal. Ayo. Alila si gondrong teh. Urang nungguan di dieu. Engko hayang ngojay kumaha sih? Aing mah Alila si gondrong teh. Buan harso. Hei, ngarewa kamana wae ditemuan di dia. Ngopi dina tangke plastikin anak naon. Ray, lagi apa kamu di sini? Keur ngopi ngeunahna kalau dipakeun kumaha. Lain ngeunahna racun itu tinggal di plastik. Tebaleng ting. Nah, rariweuh kieu tong mempermasalahkeun eta tingali atuh. Ya Allah, indahna Curug Cibulu. Bangsamu Nu aya di lembur urang, Desa Sirnajaya, Kecamatan Gunung Halu. Tah bener Cin, itu dijaga. Aslina Rom, usaha deui lamun teu dijaga ku urang mah komo anu micen runtah mah. Tah, jeung deui komo deui anu nebang pohon eta leuwih bahaya. Pokona mah anu nebang pohonna. Setuju aing mah. Carana kitu. Iwal fikih itu ya. Geus ayeuna mah hayu ah. Ayo ka curug. Come on. lihatlah sekelilingmu. Sekali sewang ya maneh. Berat Pegel Pak Akung. Icik maneh wae ngah. Apaan tadi mah orang mah nu nyacaganana ngiem sokna urang teh. Aya geus salapan iangan tingalikeun urang wae maneh mah kumaha. Apaan maneh mah nu gawena nu kieu. Ari bagian duit pangheulana maneh mah hareto kana duit mah. Geus ayeuna mah hieu urang ini ditungguan ku si bos kudu aya 40 mobil ieu teh. Siap, ayo. Wae ayeuna teh hayu. Tapi duit teh mah kudu diutamakeun. Aduh, kela drong. Naon cit? Alah. Ieu saha anu pika kieu nu nuaran kai ya Allah. Cit. Jika nama bieu nu ngaliwat duaan eta, anu setelana juga Apache, make disebut. Geus eta mah urang intip.
lamun sakira-kira si eta bener nu ngalakukeun anak urang lelep-lelep di curug. Ayo ayo intip. Im euy. Ayo nu biasa anu galondrong ya. Iya. Siga jelema primitif nu sok ngadaharan lauk atah teh geuninganan. Iya. Da aing mah lieur jeung maneh mah ingat di minggu kamari jeung maneh ngan iya jeung iya maneh mah ngobrol teh aing ah. Lain kung, rek kasih bos mah ayeuna. Iya. Pusing aing jeung maneh mah. Iya. Itu Bon, jelema na ge Bon. Oh. Ayo saya orang diuk di. Oh itu. Nah, eta si Naim jeung si Akung, jelema titan urang. Oh iya. Ih, Toim, kabeneran dunungan di dieu euy. Bos humpul ya euy, aduh. Darah man euy. Ya, sok. Im dieu ih. Ya, Bos. Kung, kumaha kayu teh hasil? Hasil, Bos. Geus loba ka imah. Aya 40 truk. Aya 40 treukeun mah leuwih kadang. 40 treukeun mah. Ngan kieu Bos, dieu teh aya jelema gala ronrong dieu teh. Asa tegenah hate urang mah tanya ta si Toim tah. Iya, betul. Naon maneh masih kene sieun ku jelema gondrong? Teu Bon, heureuy ieu mah. Tapi jelemana ciri-cirina kumaha dia? Gala ronrong dieu teh, Bos. Jelemana teh Aman moal. Aman. Berarti enak deal 40 mobil tuh bisa kekirim. Oke. Masalah duit kurang transfer. Siap, Bon. Semoga kita bisa bekerja sama lagi. Kurang tiheulanya baik. Ya sok, mangga. Ya. Berarti bener eta anu nular nu tanggal tadi teh. Yuk serbu. Ayo buru serbu. Yo kapangis ya. Kela, Kang, kela. Kela naon ieu geus kabuktian pian ieu eta. Anu nyaho. Kadang dia anak buah orang, tukang nunduk. Oh ya. Ya. Dia kumaha? Oi, sakali sewa ge maneh. Ah, Berat pegang Pak Akung. Ngeri. Geus kieu geus beak. Jelema nu halangan proyek. Naonan itu? Naon racun teh. Kebalik ya. Ulah nu kitu ya bahaya. Bahaya kaden gitu teh. Racun gitu teh kimia. Bahaya. Heuh da. Lagi apa kamu di sini? Ngopi kakak. Ngopi. Salah panah. Ulah sam. Ayo urang etaeun. Ayo siram. Tingali curug Cibulu teh kurang dijaga, Bro. Bener, Cid. Ulangnya Tiga budak eta. mana mah? Lihatlah sekelilingmu, telah terlupakan. Action. Bangunlah jangan sampai kita menyesal di suatu hari. Wah, si anjing datuk kok. Aya 45. Naon maneh? Siapa Pak eta? Ngan kieu po.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sudadara Film ya khusus syuting di Curug Desa Sirna Jaya Kecamatan Jaga Curug ieu ulah diruksak ulah di Amin. tong hilap Komen, share, and Di siang mulai menghilang, bangunlah pemuda dari tidur panjangmu, lihatlah